titik bersabarahan teh obatnya. Al khamisu nomor kalima hiji deui. Wal khamisu jeung ari anu kalimana nyaeta aturabu at-tahiru taneuhna kudu anu suci secara zahir. Ci kira-kira lamun rek neangan taneuh jang tayamum ti urang kudu ti beulah mana? Minimal tina gawir. Da can kacaritakeun hayam ulina dina gawir nya. Kasintu misalkan kasintu mah nya. Nya pokona mah tina naon? Tina taneuh nu dicopotna taneuh anu kira-kira teu kanajisan. Cenah diburuan urang ge bersih, hayam masuk ulin ge belah katuhu belah dieu matara, mangga ari yakin mah nya. Ngan ulah we diyakin pugu ka ciri hayam teh tas ulin dinya, lah bersih ieu ge, teh genging kitu mah nya. Kudu yakin sucina nya. Yakin ngan yakinna nya, yakinna teh sanajan kacampuran ku naon ku zon qawi nya. Sanajan zon jeung yakin teh hakikatna mah beda nya eta teh. Ngan minimal ancek perkiraan secara zahir ieu teh eueuh najisan. Berarti sapertikeun tina gawir di urang mah nya. Ulah tina pangupukan hayam atawa pangupukan kucing ning sok aya eta mah komo pi aya euntayan nya. Ayat tahuri tegasna mah taneuhna anu suci. Teras kumaha deui? Ghairul munada taneuhna henteu dibaseuhan. Berarti kudu garing taneuhna teh da mun dibaseuhan mah rek naon rek nyieun bata ngaranna garing taneuhna teh. Wa yasduqu at-tahiru bil maksubi wa turabi makbaratin lam tunbas. Usahakeun taneuhna ulah meunang ngagasab. Menang ngagasab teh menang maling maksudna mah nya. Sanajan ari tayamum teh taneuhna muruluk deui engke bisa dikumahakeun dibalikeun deui. Aya we gawir nganu batur cokot heula urang teh pake tayamum geus beres tayamum pulangkeun deui ka ditu ngagasab eta teh ngaranna teh nya. Ari ngagasab teh make barang batur bari teu bebeja ngan boga maksud rek dipulangkeun deui. Kumaha lamun make barang batur tapi maksud moal dipulangkeun deui? Maling eta mah nya. Atawa wa turabi makbaratin ulah make taneuh kuburan nya. Piraku teh sieun barena ge nya. Henteu urang mah nu deungan cenah. Tah. Wa fi ba'din nusahi ziyadatun fi hadzal syarti wa hiya lahu gubarun. Diusahakeun taneuhna teh kudu anu aya kekebulan maksudna mah taneuhna anu lemesnya anu ngebul ulah ku taneuh guru hulan namun pas diusapkeun kana beungeut anu guru hulan mah nyareri nya. Ieu mah anu lembut anu jiga kekebul jiga bedak lah kitu nya. Lamun aya nu kasar ge nya minimal ku urang teh dikumaha heula diayak heula nya. Cenah eta kacabak betkeun wae kacabak teh da lain dipake tayamum ieu mah tapi keur naon? Keur ngayak nya. Jiga cai dina ember memeh wudu urang dicabakan heula. Betkeun wae da nyabakan cai mah lain naon? Lain wudu teu mantak jadi mustakmalnya. Tah fa in khalatahu jasun aw ramalun lam yajuz. Berarti taneuh kudu ngebul. Kumaha lamun taneuhna teh kacampuran ku apu. Apu kan sarua ngebulnya. Komo ari ku apu hunggul mah hese neangan taneuh mah aya apu ieu. Jang ngobak, duh panas apu kitu mah nya. Ulah apu kitu aya apu anu teu panas teu. Apu gamping. Tah, apu teu kenging. Ku apu ge teu kenging, ulah kacampuran apu taneuhna teh. Auromalun atawa kacampuran keusik.
tekenging tayamum ku taneuh nu kacampuran keusik komo ku keusikna mahnya baheula geuningnya keur usum naon ngadamelan bata sok aya nih naon lelemesna teh eta taneuhnya terkadang mah tina keusik teh eta teh saur di dieu mah lam yajuz nya teu kenging jadi kedah murni taneuh teu kenging keusik teu kenging apu teu kenging tipung dina sapinah manya teu kenging kapur ya sanajan sami-sami pada ngebul wa hadza muwafiqun lima qalahu an-Nawawi bi syarhil muhadzab kitu kasauran Imam Nawawi dina syarah kitab al-muhadzab alah sungai salite ya tuh wat tashihu cekal naon cekal sahih aya nu ngameunangkeun lakinnahu firraudati wal fatawi dina kitab raudhah mah jawaza zalika menang tayamum ku keusik anu ngebul atawa naon tadi teh di luhur jadi teh baladna taneuh dicampur keusik nya taneuh dicampur keusik wayasihu atayamumu aidon biromalin fihi gubarun atawa sama sekali teu aya taneuhan tapi keusik wungkul da hakikat nama keusik oge bagian tina taneuh ngan pedah teuas sanajan aya ikhtilaf atawa perbedaan keusik mah ti dituna tina naon cenah tina batu tapi aya nu nyebatkeun ku keusik oge mangga ngan usahakeun mah ku taneuh tadi dia wa kharaja bi qaulil musannif aturabu ghairuhu teu meunang ku salianti taneuh atawa anu nembe disebut kanuratin sapertikeun apu nu tadi tos dibahas eta oge teu kenging wasahaqatin sareng bubuk kenteng bubuk bata sanajan bahan dasarna tina naon tina taneuh tapi eta mah geus melalui proses pembakaran teh kengingnya wa kharaja bit tahiri an najisu kulantaran tadi taneuhna kudu nu suci teu meunang ku taneuh anu najis atawa dimangmangkeun suci na sapertikeun sok dipake ulin hayam sanajan teu modalnya ngan ceuk perkiraan buat teuing modal hayam teh di dieu tah teu kengingnya wa amaturabu al musta'malu fala yasihu atayammumu bihi sahingga sanajan ceuk tadi ku kakebul tina taneuh ari taneuhna urut make mah urut tayamum mah urang teh tayamum kan otomatis murad ka hanapnya dikumpulkeun deui lebar ieu alus keneh nya alus keneh tuluy diangge deui teu tiasa nya tayamum mah sekali pake taneuh nu tos diangge keprukeun pindahkeun ulah sina muruluk mantap engke dipanyun dina praktekna nya dina bakatingku apik-apikna taneuh anggeun dibelah katuhu taneuh pembuangan dibelah kenca engke dipayun praktekna tapalkeun ka dieu dikeprukeun heula nya keprukeunana aya nu kieu kumaha we lah asal ngepruk pangna dikeprukeun teh supaya henteu lamoko teuing nya ieu beungeutna supaya teu lamoko teuing maksud dikeprukeun teh cenah moal dikeprukeun rek langsung mangga-mangga wae tangke tilasna dibuangna dipalih kenca atawa dibalikeun urang marek ti kenca nyokotna engke dibuangna di katuhu atawa urang marek ti hareup nyokotna engke dibuangna di tukang mangga eta mah masalah teknis nu jelas taneuh tilas tayamum teu kenging diangge deui titi kantun nyarioskeun engke kapayun faraiduhu parduna tayamum aya opat ya fardu tayamum aya opat jeung plus kasunatan tayamum
praktek tayamum jadi payun insyaallah. Terakhir manawi aya pertarosan kangge PR atanapi ayeuna oge nya. Tina masalah nama naon we kangge membuka wawasan urang bilih teh mah aya masalah gitu anu perlu diselesaikan henteu kedah tina masalah tayamum wae. Aya dia aya misalkan kalau urang dina kapal. Sedangkan dina kapal siap cari umpama. Eta tayamum urang buka mana? Eta lamun aya kada dina kaca itu naon eta kira-kira bisa pakai nah tayamum ya pada kaca itu bukan ugat bisa kira-kira. Contoh berarti dina kapalna lami ieu mah nya. Kan ari teh dia ka Arab teh biasana 11 jam baheula mah duka ayeuna. Contoh lami welah na kapalna ieu mah gugurilingan di luhurnya. Datang waktu salat rek wudu eueuh cai kebenarannya. Sanajan dina buktina mah dina kapal teh seueur cai nya aya. Ngan ieu mah eueuh contona teh nya. Tuluy urang tarek tayamum bisa teu kekebulna dina kapal. Ari dina jero kapal aya kekebul teu? Bisa. Aya lah anggap aya we anggap aya nya, anggap aya. Beda jeung dina mobil padesaan urang nya. Anggap aya dina kapal teh. Maka lamun bermadhab ka Imam Syafi'i teu kenging alias teu tiasa. Ngan lamun pindah madhab sapertoskeun Imam Maliki atanapi Imam Hanafi tiasa nya, tiasa. Ngan sanajan ayeuna urang salat tayamum contohna tiasa nya pindah madhab heula dengan syarat-syarat tertentu. Urang teh tayamum we tina kaca rek tina jok rek tina baju batur contohna nya. Da mungkin naon aya keneh kakebul dina baju batur nya eta teh daripada dina kaca mah dina kapal mah. Salat anu dilaksanakeun dina kapal eta teh kedah dikodoan nya. Beda jeung kapal naon dihanap teh ngaranna kapal cai nya. Alasan anu gampangna sabab ari kapal cai mah antol kana bumi alasanana teh ari kapal udara mah teu antol kana bumi. Kajaba meureun lamun kapalna can mangkat dihanap keneh. Tah eta mah tiasa lamun ningali kana alasan eta. Jadi waleranana mah bahwa lamun bermadhab ka Imam Syafi'i teu tiasa tayamum salianti ku taneuh anu ngebul bari katingali nya. Katingali teh ku urang disiapkeun nya. Sanajan ayeuna dina tembok di dieu atawa di dieu tadi dieu ya mun lampu di pareuman tuluy senter di kieu geuning seueur ngebul ieu teh nya. Ah di dieu ge aya kakebul di kieu we langsung ku urang teh. Saur Imam Syafi'i mah teu tiasa. Tetep taneuhna kedah aya kekebulan bari katingali ku panon zahir panon mu'tadal. Ari mu'tadal teh panon anu biasa. Kitu panginten kan? Atos. Cekap? Alhamdulillah pamiti aya deui mah. Mudah-mudahan naon wae anu didugikeun ageung manfaatna janten ilmu anu manfaat nu laresna ti Gusti Allah anu lepatna murni kalepatan jisim kuring. Bilih teh mah aya koreksi, aya saran, aya pertanyaan, mangga dugikeun bade di dieu, bade nuju di luar nya. Papangi di jalan tepat nanya mangga di dinya oge nya atawa koreksi ulah kieu yeuh atawa alus nama kudu kieu insyaallah ditampinya. Hapunten tina sadaya kakirangan ugi kalepatanana ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.